Ngagoreng tempe, goreng lauk, jeung masak tahu dibubukeun tuh bestinya ieu teh. Ayeuna mah deuk ngagoreng tempe, tempena digorengkeun heula na minyak panas tuh. Ngagoreng tempe sing garing nya tempena besti tah. Lamun geus garing mah tinggal dibalikeun ieu teh tuh. Terus diangkat ieu teh da geus asak, ayeuna dilanjutkeun ngagoreng lauk ieu teh besti duka lauk naon ieu teh nya lauk Banjar meureunannya teu apal nu penting mah digorengkeun we tuh. Ngagoreng laukna lamun geus garing sarua balikeun. Geus dibalikeun mah besti diangkat we da geus asak tuh. Ayeuna mah ieu teh lanjutkeun ngeuretan si perbawang-bawangna besti tah make bawang beureum jeung bawang bodas, make daun bawang oge jeung tomat dikeuretan. Tuh besti nya lamun geus dikeuretan kieu mah ayeuna tinggal manaskeun minyak tah jeung ngagoreng ieu. Ngagoreng bawang jeung bawang beureum jeung bawang bodas. Tuh besti nya lamun geus seungit asupkeun ieu teh bawang daun jeung tomatna oge da ieu mah moal dicengekan nya besti ngahaja teu diladaan tuh tahuna oge asupkeun. Aduk-aduk we bumbuan ieu teh ku kaldu jeung penyedap geus bumbuna mah eta hungkul. Tong neko-neko tambahan deui ku endog ieu teh besti tuh jadi tambah ngeunah. Tuh besti aduk-aduk tuh ieu teh geus asak. Hayu besti nuhun tos nongton videona.